Ah, pamelikan obat batuk geraeng ke apotek. Eueuh di warung. Ini ayah si mamang oge meuli kamari, tapi jigana palsu Palsu kumaha? Sapupeting didengekeun ku bibinya eta obat batuk, da teu batuk-batuk sugan dehe sakali henteu. Anger aja ya biaing serempak ya. Diiraha botol obat batuk. Moal ngadehe moal. Pan bibi nu batukna ge bi. Anjing sangorok kumaha ber. Terus lamun misalkan obat asma bakal ku bibi kada ngek-ngek-ngekan. Nya moal atuh. Ya wae ya anjir ya. Tumila badag. Duh kosi mah berat budak batuk gerak berat teh cager-cager geus lila. Atuh ubaran atuh. Geus berat kamarina kosi meuli obat di warung dengan anu kapsul teh anggar we obat-obat batuk-batuk Si teh jang budak mun teu kira-kira maneh kapsul anjir. Meuli ka apotek kos tong obat warung atuh si teh. Pan aya obat sirup. Obat sirup. anu na botol teh ya. Ya heueuh. Bir aku na emer obat sirup ai maneh. Na botol di mana-mana lagi obat sirup mah. Komo berat ngaran-ngaran obat nu na botol dengan kosi mah ribet lain manaon berat. Ribet kumaha anjir. Atuh kan di dinya aya tulisanna dengan berat. Tutuplah botol dengan rapat cenah. Atuh mah nya geura berat kada rek nutup botol mun kudu rapat heula kosim. Jeung RT meureunnya jeung RW di desa ge sok lila rapat mah. Masih we. Geus jeprot deui wae sia sirahna ampun teh. Sakalian anjir sama meh rapat berbaris heula sakalian. Omongan si ieu sing rapat maksudna. Sing rapat kosim. Lain rapat anjir. Omongan si ieu ampun teh. Aya wae ya anjir. Kentut berdahak. Berat kosima boga tatangga eun sahulueun hiji ge anjir usahana teh bala lenar. Sebenar kumaha? Pan caritana teh manehna teh bisnis berat jualan gedean ieu. Ngajualan cuka. Kuduna makan sebagai penjualnya harus memuaskan pembeli atuh. Jual cuka anu bener. Ieu mah cuka hasem geura dijualan. Nya aing si ieu nu teu bener sirah namanya. Os. Di mana-mana ge cuka mah haseup. Arek nu geus lila anu anyar keneh hasem rasana cuka mah kos. Hasem rasana. Dihaneutkeun ge anggar eta berat. Anggar hasem iya banget sia. Nya kosim arek nurutan tadi mah berat tapi bisa pajarkeun tuturut munding ngan berat rumanehna cenah sukses cek batur loba duitna malah ayeuna teh bisa ngieun imah sorangan cenah Alhamdulillah atuh turutan atuh kumaneh. Koream kosim mah berat pada loba duit sukses ge ari kudu kitu mah kudu bisa ngieun imah sorangan mah. Maksudna kumaha itu hoream kumaha maneh? Ya tuh kabayang berat repotna anjir ayeuna murunan ngaduk sorangan nya masang bata sorangan. Masang kaca can ke luhurna meureun kudu naik anjir masang kai nya. Yeuh kosimanya lamun sukses loba duit moal kitu carana atuh berat tinggal ngaluarkeun duit nya mayar tukang tarima beres tumpang kaki aman Anjing. Kira si rek di bentar gelap anjing. Musingkeun teh ngobrol jeung si ieu anjing. Please kos, maksudna anjir nyieun imah sorangan teh teu sagalaku sorangan hanteu. Maksudna teu dibantuan. Biayana teu dibantuan ku kolotna, teu dibantuan ku dulurna, ku lanceukna teu dibantuan. Ladang jerih payah sorangan. Ripuh ngobrol jeung si ieu cek aing oge aja. Ya. Parah. Ya anjir ya. Adukan garing.
Brad, nitip moal Brad. Nitip naon? Eta Brad yakin ngeunah meureun meuli basreng Brad. Heueuh nya euy. Ngomel basreng bener euy atom aida geuningan. Heuh, aing sekalian ceng. Di manehna we duitna? Gampang masalah duit mah. Kan eta Brad, Naon? rek dipisah moal. Naonana dipisah? Kapan acing mah rek dipisah Brad. Basna jeung srengna. Meh naon anjir? Meh naon? Kapan imah acing teh balocor Brad. Basna sinah masang reng. Oh. Please Ahmad. Pan sia teh keur ngomongkeun hakaneun ieu teh. Cemileun. Lain tukang bas jeung ereng anjir lain. Omongan anjir. Saroceng. Geus kieu deui wae aing. Loba aturan ampun teh. Ya wae ya anjir. Paku beton. Bejana kemarin nyeri huntu Brad. Oh, puguhan. Ripuh anjir sababaraha poe ceng aing. Ayeuna mah geus leuheung eta Brad. Bejeuna lah ayeuna mah tepati teuing. Ku obat kunaon eta Brad? Kok obat we anjir da kumaha deui atuh. Kedar ku obat kemari oge. Ulah ku obat wungkul Brad. Da angger di urang mah masih keneh make geuning Brad. Tatanya kakolot Brad. Atuh selain zamana atuh situ saroceng. Nyeri huntu mah ka dokter huntu atuh aya di dinya. Ujung tatanya. Ya Brad. Aceng ibarat nyeri huntu eta. Pokona kawas silaru ditiir geuning Brad. Wah, meni muir aceng teh nyeri huntu. Terus tatanya nya. Nya, geus diobatna naon teu hade. Tatanya kakolot Brad. Kumaha cenah coklat? Kapan nu sajeun mah Brad geuning. Heeh. Sok aya tina hawu lah, Heeh. tina imah. Oh, tusuk sate gitu Nya model Goreng katotok pengsu. juru gitu. Goreng pengsuy tadi sebutna teh heuh. Lah nya pokona nu kitu Brad. Heeh. Tah aceng ge sarua Brad. Kunaon cenah? Ngan aceng mah cenah kadempet Brad. Kadempet kunaon? Jadi deket aceng teh ieu tatangga teh beh dieu beh wetaneun imah randa Brad. Beh kulon ngaranda hareupeun oge randa. Jadi aceng teh kadempet randa Brad. Nyeri huntu teh Nya nepi koi nyo kalmu ieu harudang. Nya bener. Di itu di diorana mah tuh. Eta teh sebutna teh kadempet iti. Nah gitu teh cenah. Heuh teu meunang teh goreng teh. Parupa guys saroceng. Hah bisa wae ya si Raru ya.